Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa ada alaina min barakatihi wa du'aihi fid dini wa dunya wal akhirah amin. Ukhruj kaca 208. Ukhruj min awsafi basyariyatika an kulli wasfin munaqidin li'ubudiyatika litakuna linida'il haqqi mujiban wa min hadratihi qariban. Ya Allah. Ukhruj metukno sira min awsafi basyariyatika saking pira-pira sifat kemanungsaan sira an kulli wasfin adoh saking saban-saban sifat munakidin kang melawani li'ubudiyatika maring kumawula sira litakuna drapon yen tabukti sira linida'il haqqi maring pangundang Allah kang hak iku mujiban kang jawab wa min hadratihi lan saking hadrahe Allah iku qariban kang parak. Allah ya. Ukhruj min awsafi basyariyatika. Ya bade nyarioskeun tentang taholi nya. Taholi. Ya salah sawios anu ku urang kudu dilakonan, kudu dipigawe supaya urang jadi hamba Allah anu bener, supaya urang bisa ngahamba ka Allah anu bener. Ya kan poin pentingna nya, ya poin pentingna paling dasarna anu kudu ku urang selalu disadari, dipahami. Urang diciptakeun ku Allah teh pikeun jadi hamba Allah anu bener, pikeun ngahamba ka Allah, pikeun jadi hamba Allah anu bener, henteu ngahamba ka salian ti Allah. Ya Allah. Nah aya kitu jalma anu ngahamba ka salian ti Allah loba. Bahkan mungkin lolobana jalma anu ngahamba anu ibadah teh kasalian ti Allah, termasuk jelema anu ngaku Islam, termasuk jalma anu ngaku iman, termasuk jalma anu ngaku bahwa pangeranna teh Allah, termasuk jalma anu ngaku bahwa manehanana teh hamba Allah. Mungkin termasuk urang. Allah Rabbi Karim. Ya. Mungkin termasuk urang. Urang ngaku Islam, urang ngaku iman, urang ngaku ibadah ke Allah, urang ngaku bahwa Allah teh pangeran urang. Urang ngaku bahwa Kangjeng Rasul teh utusan Allah pikeun urang. Tapi bisa jadi faktana henteu kitu. Ya. Faktana aslina urang itu henteu kitu. Faktana aslina urang itu ngahamba kasalian ti Allah. Ya wabil khusus disebutkeun salian ti Allah di dinya
Urang ngahamba karena hawa nafsu urang. Jadi ibadah teh lain ke Allah, tapi ibadahna karena hawa nafsu. Ya Allah, wa ilahuhu hawahu. Pangeranna teh hawa nafsuna. Ya Allah, ya. Bari urang kudu goreng sangka karena diri urang ya. Awas ulah alus sangka karena diri itu ulah. Ulah husnudon orang karena diri orang, tapi orang kudu goreng sangka karena diri orang. Lamun kabatur kudu husnudon, kudu alus sangka. Lamun karena diri mah kudu goreng sangka. Allah Rabbi karim. Ya Allah. Urang kadang pagawean yang ngalus-ngalus topeng, ngalus-ngalus naon, ngalus-ngalus wadah, ngalus-ngalus casing. Ari eusina tai. Ya. Eusina bangke. Dohirna disungitan, dipapaesan. Ya Allah, ya. Ari jerona teh tai, jerona teh bangke. Allah Rabbi karim, ya. Ya Allah. Ya matak disebutkan suluk ya, orang lempang ke Allah itu ya, disebutkan lempang ke Allah itu anu paling penting langkah anu kahijina, langkah anu pertama orang dina lempang ke Allah adalah taholi ngabersihan diri orang, yang ngabersihan hati orang, taholi ya. Orang mau bisa jadi hamba Allah anu bener. Orang mau bisa kumawula ka Allah anu bener lamun urang teu bersihkeun diri urang, teu bersihkeun hati urang tina perkara-perkara salian ti Allah. Urang mau bisa ibadah nu bener ka Allah lamun urang teu bersihan hati urang tina sifat-sifat madmumah, tina sifat-sifat anu dicacat ku Allah. Sabab ya, urang kudu apal ya. Sabab dina diri urang itu ya Allah ya nyiptakeun ngajadikeun dina diri urang itu dua hal anu paling penting. Dina jero diri urang itu aya dua hal anu paling penting, aya dua unsur anu paling penting. Unsur anu kahiji anu bakal nyalametkeun ka urang, unsur anu kadua anu bakal nyelakakeun urang. Unsur nu kahiji nu bakal nyalametkeun urang naon? Hate. Ya, hate. Kayak di payun bakal dibahas. Aya disebutkeun jundul qalbi. Ya sebutkeun bala tentara hate, yaitu nurut tauhid wal yakin, katauhidan jeung kayakinan itu unsur ti Allah ya anu aya dina diri urang anu bakal nyalametkeun urang sabab ngajakna kana katauhidan jeung kana kayakinan ka Allah. Kaduana aya unsur dina diri urang itu nafsu. Ya. Nafsu. Tanu diciptakan setiap jalma sami, ya. Jalma na model kumaha wae sami ku Allah. Dibere eta, dibere hate, dibere nafsu. Nafsu ngajakna kana kacilakaan. Sabab dina nafsu itu aya dulmatu syirik wasak. Aya kamusyrikan jeung kamangmangan. Ya. Kamusyrikan anu ngajak ngaduakeun Allah, ngajak nyekutukeun Allah. Ya, syak anu ngajak ragu ka Allah. Itu matak nyelakakeun. Allah Rabbi karim. Terus dina diri urang oge ya Allah itu
nyipatan diri urang. Ya. Nyipatan diri urang itu dengan aya sifat anu ku Allah disimpan dina diri urang, dijadikeun dina diri urang itu aya sifat syaitoniyah, sifat setan. Ya Allah. Ya. Aya sifat sabuiyah, sifat sato galak. Aya sifat bahamiyah, sifat ingon-ingon. Sifat syaitoniyah, sifat setan naon? Takabur, ujub, yeuh, kuring. Saha teh nu uing. Itu sifat setan. Asa pangna. Itu sifat setan eta. Takabur, ujub. Dan urang eta teh sifat eta. Itu disimpan ku Allah di diri urang eta. Aya sifat sabuiyah. Goreng adat tuh. Gede amek gitu. Itu sifat sabuiyah. Ya. Ya Allah, hasud. Namun batur menang nikmat. Ya Allah, sifat bahimiyah, sifat ingon-ingon beki barang dahar. Tah sifat ingon-ingon. Hayam begitu nya, tuh warg-warg. Kona. Benar gitu, mulai sifat hayam, sifat ucing, sifat doma aya di urang. Allah, Rabbi Karim. Allah. Tah, Allah ngahaja nyimpen sifat setan. Ya. Sifat-sifat sato galak, sifat-sifat ingon-ingon di urang kenaon? Keur jalan supaya orang deket ke Allah. Kumaha jadi jalan supaya deket orang ke Allah? Ku orang supaya di perangan, dileungitkeun teh terus bukan taholi teh. Ya Allah. Ya. Ya Allah. Lagi mending bener-bener teh yang teh wareg we. Hayang wareg da beuteung, hayang alus pake. Ya Allah. Eta. Ya. Hayang gaya, hayang katingali ku batur, hayang populer. Asa pangna. Ujub ria takabur, sum'ah, hasud jeung sajaba-sajaban. Ya Allah, ya. Terus dina diri urang ku sabab tadi teh aya urang di ku Allah. Ya aya unsur naon nafsu nu ku Allah disimpen dina diri urang itu. Urang sok loba luak lieu kana perkara salian ti Allah. Musyrik teh disebutna eta. Ya, disebutna musyrik teh eta. Lamun teu dahar moal, lamun teu getol moal modal, lamun teu ngarah moal ngarih. Urang luak lieu urusan rezeki kana kasab. Misalkeun ya, urusan rezeki, urusan ekonomi kana kasab. Urang moal boga duit lamun teu usaha. Moal bisa jalan usaha lamun teu moga modal duit. Ya Allah, moal kabayar hutang lamun teu boga duit, lamun teu usaha. Teh eta musyrik teh. Awas ulah disangka lain musyrik. Ketika hate ngalirik kasalian ti Allah disebutna musyrik. Eta teh. Ya musyrik teh lain pagawean orang Nasrani wungkul. Lain pagawean orang Kristen wungkul lain pagawean orang Buddha. Tak urang ketika hate urang ngalirik kasalian ti Allah musyrik ngaranna.
Ketika orang gumantung tetegenan kasalian ti Allah musyrik ngaranna. Ya Allah, ya Allah. Akhirnya jadi ragu ke Allah. Itu sabab musyrik jadi ragu ke Allah. Sieun teu dahar lamun teu usaha. Taragu. Nah, ieu bet kieu kudu kumaha? Teh bahasa-bahasa ragu. Atau model kieu lah anu rada siga islami padahal mah jerona teh karaguan ka Allah, kamusyrikan ka Allah hungkul. Insyaallah. Ya bah dibemil bahasa insyaallah Mang Haji. Mang Haji ke akhirat. Mohon insyaallah upami lancar jalana. Kami gaduh artos. Engko nyebutkeun insyaallah. Engko dimimpin ku insyaallah teh lamun Allah kersa lamun Allah ngesakeun maka dituna teh insyaallah ke upami aya ongkosna. Bari tegeuna kana ongkos lain ka Allah. Ta bahasa musyrik anu dibungkus ku islami. Ku bahasa agama eta. Asalin musyrik ya orangnya. Lamun insyaallah cukup insyaallah hungkul. Teu make embel-embel kayidna naon. Ya. Allah. Insyaallah. Mohon insyaallah pami teu hujan. Insyaallah cukup Pak, insyaallah awasnya. Eta belajar orang belajar naon namina teh? Belajar teu musyriknya walaupun hate masih aya keneh tapi secara lisan minimal lisan urang takut dijaganya. Kalau hati masih aya ngalirik keneh kadinya tapi diusahakeun tina lisan dipaksakeun ku lisan urang gitu. Ku bahasa lisan urang bahasa bahang urang. Cukup insyaallah hungkul. Ya. Allah. Tak katanya kamusyrikan yang dibungkus dengan agama. Allah Rabbi Karim. Allah. Tanya ya kewajiban orangnya dina lempang ke Allah supaya orang jadi hamba Allah nu bener itu ya takholi. Ini kurang-kurangna hese-nya. Hese eta mah peluna urang aya guru khusus. Ya teh cukup urang ngaji, amun teh mengajinya, ngaji ilmu teh cukup ngan saukur ngaji fikih hungkul. Lamun teh mah hubunganna jeung ilmu teu cukup aya ukur ngaji nahwu sorof pungkul lamun teh mah hubungan jeung santrinya teu cukup atau teu cukup urang geus ukur ilmu komo di sakola anu mata pelajaran agama na geuting sabaraha persen itu peryogi guru khusus ya ayat tadi na halaman 28 wala yakunu fil ghalibi illa ala yadi syaihin kamilin nasihin. Ya, jadi moal bisa urang ngabersihkeun hate urang tina sifat-sifat madmuma. Moal bisa urang ngabersihkeun hate urang tina perkara-perkara salian ti Allah secara galibna kecuali aya di bawah bimbingan guru anu nasih kamil nasih. Kamil teh naon? Geus teu pati mikiran awak sorangan tapi mikiran batur. Bukan kamil teh sampurna teh. Guru anu geus teu pati mikiran awak sorangan tapi gegedena mikiran batur. Mikiran batur supaya salamet. Itu pikiran batur supaya bagja dunia akhirat. Di pikiran teh kitu. Ya. Dan mikiran anu kamu mikir masih kena mikiran barang dahar keneh namanya. Aduh. Walaupun pinter, jago ngajina bahar. Jago ngajina atau walaupun sekolah gelarna SSS tapi pikiranna kadang mikiran barang dahar we. Dahar ngeunah, pake ngeunah gitu.
pakai alus, pakai semikiran pangkat, derajat. Wah, namanya boleh jauh tina kamilna. Ya. Pun kamil aja guru nu sampurna teh jelema anu mikiran kasalamatan batur di pikiranna teh. Kabagjaan batur. Yang minimalna anu selalu memperhatikan hati, sebutkan kamil. Ya. Perhatikan hati, nasih anu nganasehat, anu ngasehat itu naon? Anu nuduhkeun ka Allah. Ya. Jadi nuduhkeun ka Allah, lain nuduhkeun kana dunia, lain nuduhkeun kana amal lain, tapi nuduhkeun ka Allah. Ya, mandalaka ala dunia faqad gurraka. Sing sajal manuduhkeun anjeun kana dunia, sok sarjana ahli ilmu, faqad gurraka eta jalma geus nipu ka anjeun. Eta koyahna mau di akhiratnya walaupun ngobrolkeun duit, ngobrolkeun kudu loba duit, tapi diarahkeun ka Allah mangkundut. Ya, nurutan eta nurutan para guru anu kamil nasih eta, walaupun can kasebutkeun kamil nasih. Nurutan, walaupun ngobrolkan kudu loba duit, hutang kudu kabayar, ya. Tapi diarahkeun duniana kudu jadi alat ibadah ke Allah. Duniana kudu jadi asbab yakin ke Allah. Ya, dunia kudu jadi asbab wauh ke Allah. Duniana kudu jadi asbab paham ke Allah. Nah, dibungkus ku loba duit daripada ngobrolkeun duit tapi ngajauhkeun ke Allah. Mending ngobrolkeun duit tapi ngadeketkeun ke Allah. Allah, daripada duit itu boga tapi jauh di Allah, mungkin loba duit beri deket ke Allahnya. Genah mulainya. Loba duit beri deket ke Allah pen genah. Allah duit itu boga jauh di Allah tuh ripuh jeung beuki ripuh. Kan penting nama deket ke Allah, nak paham ke Allah, nak wauh ke Allah, nak yakin ke Allah. Tuh matak dia, ruj kudu kaluar anjeun. Ya. Ya Allah, min ausofi basyariyatika. Tina sifat-sifat kamanusiaan anjeun an kulli wasifin munakidin li ubudiyatika, jauh an lil bu'di bahar, jauh tina sifat anu bertentangan jeung sifat ubudiyah. Tah ieu awas ieu nya, Allah pangeran, aya Allah aya urang, ya, aya Allah aya urang. Allah pangeran, urang hamba. Awas. Ya. Ya. Aya Allah aya urang. Allah pangeran, urang hamba. Taya fokus kana urangna heula ieu. Urang hamba. Ketika urang hamba berarti urang teh kudu kasifatan ku sifat-sifat hamba. Ya, ieu kudu paham urang. Ya. Etanaka nag. Kana kabel. Ya, ayo. Aya Allah, aya urang. Allah pangeran. Urang hamba. Allah pangeran anu dipika hamba ku urang, anu dipika wula ku urang, anu diibadahan ku urang. Urang hamba. Taina fokus ka urangna heula. Kusabab urang teh hamba, berarti urang kudu kasifatan ku sifat-sifat hamba. Ya? Awas. Urang teh hamba, berarti urang teh kudu kasifatan ku sifat-sifat hamba. Ulah dibalik.
Ulah dibalik. Ongkoh urang teh hamba tapi disipatan ku sifat pangeran. Salah. Ai sifat hamba kumaha? Ya anu paling pokokna sifat hamba itu hiji lemah, apes, hina, pakir, bodoh, ya, lemah, apes, hina, pakir, bodoh. Tah berarti orang teh kudu ngarasa eta. Kudu selalu ngarasa lemah, ngarasa hina, ngarasa apes, ngarasa pakir, ngarasa bodoh. Orang itu kudu selalu ngarasa eta, kusapa orang hamba. Ya Allah. Ulah dibalik. Ya. Tasabalikna sifat tina sifat hamba, sifat pangeran, sifat Allah. Urang lemah, Allah mah kuat. Urang apes, Allah mah kawasa. Urang hina, Allah mulia. Urang pakir, Allah beunghar. Urang bodoh, Allah uninga. Awas ulah sifat Allah tumanceb dina hati. Urang awas ulah. Urang ngarasa bisa, ngarasa mampu, ngarasa kuat, ngarasa kawasa. Bisa beraganu kitu. Allah. Ya. Hutang sakitu mah teu bagi 1 juta. Diberi hutang anu 10 juta teu bisa. Berarti 10 juta. Diberi 100 juta teu bisa. Berarti 100 juta, diberi 1 miliar teu bisa. Allah. Ya. Seorang Gusti abdi teu tiasa ngayakeun rokok sabatang-batang acan. Kudu ngarasa teu bisa ngayakeun rokok sabatang ge mangkudu. Kudu ngarasa teu mampu ngayakeun rokok sabatang oge. Ya Allah. Ya. Ketika orang ngarasa mampu, ngarasa bisa berarti urang teh seolah-olah geus ngaku pangeran. Atau orang ngarasa ieu teh nu urang. Perkabeh nu Allah, nu beunghar teh Allah, urang mah pakir. Berarti orang mah pakir teu bogana naon kabeh ge nu Allah. Ya Allah. Ieu masa nu urang budak nu urang, pamajikan nu urang, duit nu urang. Allah na ka mana? Mata ketika ku budak ditinggalkeun, dijauhkeun ku budak atau budak teu akur jeung kahayang urang teh nyeri hate teh. Kusabab boga rasa dan urang budakna. Atau pamajikan ketika pamajikan teh akur jeung kahayang urang nyeri hate teh kusabab boga parasa pamajikan nu urang. Ketika duit leungit nyeri hate teh kusabab duitna boga rasa nu urang. Ngarasa urang nu bogaan. Allah Rabbi Karim. Ya. Allah. Ya. Dijebengan ku tatangga nyeri hati. Kusab bukan rasa tatangan urang. Allah. Urang mah pakir ari pakir teh bogana nu beunghar mah Allah, hartosna kabeh ge nu Allah, termasuk diri urang wae lain anu urang. Diri urang wae lain anu urang, komo anu di luar diri urang.
Diri urang nawae lain anu urang, komo anu di luar diri urang. Allah Rabbi Karim. Tak horea maot teh. Tak kusab boga rasa diri urang nu urang teh aya rasa horea maot. Hoream cilaka, hoream gering. Kusab boga rasa naon diri urang nu urang. Hayang asup surga, hayang salamet ti neraka. Kusab boga rasa diri urang nu urang. Ya Allah. Nu Allah. Ya, nu Allah. Urang nu Allah komo. Hal-hal anu di luar diri urang teu bisa diakun urang. Kabeh ge nu Allah. Ya. Allah Rabbi Karim. Taya ya ukhruj min awsafi basyariyatika an kulli wasbin munakidin li ubudiyatika. Kudu keluar anjeun alias bersihkeun ya, alias bersihkeun hate urang kitu alias kitu. Bersihkeun hate urang tina sifat-sifat anu di luar sifat urang sebagai hamba. Ya. Bersihkeun hati urang tina sifat-sifat anu di luar sifat urang sebagai hamba. Nah, ya Allah ke dipayun ayanya tahaqqaq bi ausofika. Kudu mantep anjeun dina sifat-sifat anjeun, sifat kahambaan anjeun. Mantep dina ngarasa apes, mantep dina ngarasa lemah, mantep dina ngarasa hina, mantep dina ngarasa pakir, mantep dina ngarasa bodoh. Tah. Sifat anu lalawanan tidinya ngarasa bisa, ngarasa mampu, ngarasa mulia, ngarasa boga, beunghar, ngarasa apal, pinter, leungitkeun, bersihkeun. Ya. Tah di antara dikir eta urang dikir ya niatan. Ya sering diulang-ulangnya. Di antawisna dikir itu kurang niatan taholi. Niatan ngabersihkeun hati urang tina sifat-sifat anu goreng, tina sifat-sifat anu bertentangan jeung sifat kahambaan urang. Ya tomborong dina dikirna, ya tomborong dina dikirna. Modal urang bebersih, tasi eta tasi ikhwan ukar jadi tukang bebersih tapi henteu. Ya. Karaka kabur. Modal urang bebersih lah. Modal urang bebersih nu nyeusuh gegero niatan tahali ke urang ya. Walaupun pakaianan urang ya ulah ngasa ukur niatan supaya bersih pakaianana. Kadang-kadang supaya bersih pakaianana teu bersih meunang nyeusuh teh. Engko meunang nyeusuh tapi teu bersih. Tah mudah hal sepele orangnya, iya jika hal sepele. Supi itu gitu, pakaian supi itu, ya. Pakaian ahli tasawuf itu. Main orang nyeuseum, dohirna orang nyeuseum pakaian, tapi niatan sara batiniyahna niatan ngabersihkeun hati urang. Gegero ieu numpuk ieu santri riyadhah. Di santri ya, menang tuang numpuk teh piring gelas teh ya. Niatan ketika orang gegero kudu semangat gegerohnya setenya kenal niat ngebersihan hati orang sasapuna ngepelna niatan ngebersihan hati orang. Imam Ghazali itu ya, Imam Ghazali anjeunna jadi wali besar itu diantawisnya asbabna teh ya ku sabab anjeunna ngahidmah bebersih kanu janten guruna dugi ka
angowanana dianggo usah teh aya lapnya. Usah teh aya lap dugi ka angowanana dianggo alat ngepel dianggo lap. Imam Ghazali untuk ditawasulan ku urang. Anu dituturkeun ku urang manhajna ilmuna. Imam Ghazali itu dia asbabna itu. Asbabna anjeunna jadi wali besar itu lain tina wiridan. Teu kaci urang wiridan hungkul tapi bebersih teu daek. Teu kaci. Jadi niat, orang niatan gitu. Jadi pagawean dohir orang bebersih, niatan ngebersihan hati. Tak bebersihna cingnya ancing serius. Ketika orang nyabutan jukut, misalnya Mang Yandi, niatan tah nyabutan penyakit hati. Niatan nyabutan sifat-sifat anu goreng dina hati urang. Hiji sebutan ting sabaraha ribu. Berapa lapis? Ratusan. Allah, tapi cekna iklan. Oh, boleh lebih ratusan ya. Allah, kerakna urang geus lapis-lapis mana? Kerakna hati urang. Lamun Oreo lapisan, berapa lapis? Ratusan. Urang mah teuing ribuan ting jutaan meureun ngerakna hati urang teh. Ya, tak rada buka duit saeutik lieur. Usaha macet saeutik mangkono lieur. Nah itu sampai penting ngerak eta ngeraknya. Eta ngerak eta. Ngerak karaguan dina hati urang. Kamusrikan dina hati geus ngerak. Ya Allah. Tagadu saeutik lieur, usaha teu lancar saeutik lieur. Macet. Allah. Itu. Ya. Jadi dikirna diantawis niatan gitu nya diantawis niatan gitu. Dikirna niatan takholi ngabersihan hati urang, ngosongkeun hati urang. Tak termasuk bebersih dohir, niatan ngabersihan hati. Atau model dina adusnya. Adus dohirna urang adus ibak. Itu niatan ngabersihan hati. Aya Yai Sulaiman ya. Kapungkur nuju suluk di Yai Sulaiman. Ketika adus itu niatan adus taubat. Ketika mandi, setiap mandi orang niatan adus taubat. Nawaitul gusla nawaitul gusla li taubat nawaitul gusla taubati minal kabairi wasoghairi dhahiran wa batinan lillahi ta'ala. Tetanti yayinya na tariqah Naqsabandiyah itu nawaitu guslat taubati minal kabairi wasoghairi dhahiran wa batinan lillahi ta'ala. Niat abdi adus taubat teh taubatnya ngabersihan balik ke Allah ya. Niat abdi adus taubat tina dosa gede sareng dosa alit dohir batin karena Allah Ta'ala. Niatan gitu. Jadi adus teh ulah pas eta hungkul tos malam Jumatan adusnya adus eta adus tobat. Niat adus tobat. Nawaitu guslat taubati minal kabairi was-saghairi dhahiran wa batinan lillahi ta'ala. Niat abdi adus tobat tina dosa gede jeung dosa leutik dohirna sareng batina karena Allah Ta'ala. Tabiasakeun ya. Betul eta niat ngabersihan. Sabarang orang mau bisa engke deket jeung Allah, nah lamun kahijab ku kotor-kotor, kahalangan ku kotor-kotor, mau bisa. Ya. Ya Allah. Untuk niatan etanya. Jadi ana fokusna lamun model riyadhah atau wiridan itu urang niat eta heula mangna. Tong niat hayang orang supaya lancar usaha wiridan supaya kebayar hutang. Ya. Ulah kakeun eta mah otomatis.
Otomatis eta mah. Ketika hati urang geus bersih, geus deukeut jeung Allahna, otomatis Allah nulungan ka urang. Tanpa urang dipenta ge ka Allahna. Otomatis eta mah. Ya. Benah nek yakin nek wis yakin pasti sugih. Bebenah kayakinanana, lamun ieu yakin pasti beunghar jadi sedikit. Fokus itu bebenah keyakinan, ya, ngebersihkeun keyakinan tina karaguan, ngebersihkeun katauhidan tina kamusyrikan, ngebersihkeun sifat kahambaan urang tina sifat-sifat anu bertentangan dengan sifat kahambaan urang. Allah, ya, tuh litakuna linidail hakim mujibah. Tah lamun hati urang geus bersih, geus dikaluarkeun tina hati urang sifat-sifat anu bertentangan jeung sifat kahambaan urang, geus dikaluarkeun, dibersihkeun, dikosongkeun hati urang tina sifat-sifat anu goreng, geus dikaluarkeun, dibersihkeun, dikosongkeun hati urang tina perkara-perkara salian ti Allah, maka urang pantes, ya, mendapatkan undangan di Allah. Maka bakal gampang urang ketika diundang ku Allah. Ya Allah. Wa min hadratihi qoriban, urang deket jeung Allah. Ketika orang pantes, ya, deket jeung Allah. Nah, ketika orang geus deket jeung Allah, nah, orang pantes komunikasi jeung Allah, nah, maka sakalurupina geus bakal otomatis. Urusan dunia, urusan akhirat geus pasti dijamin ku Allah. Nah. Ya. Urusan dunia, urusan akhirat geus pasti diurus ku Allah. Nah. Ya Allah. Jadi tanpa kurang dipenta, kurang ka Allah. Tanpa kurang disupri. Geus otomatis. Ya Allah. Ya ketika orang deket wae jeung presiden, apa saja kebutuhanmu? Pan ditanya ke presidennya. Orang deket ya, deket jeung jelema nu beunghar, dipikanya aku jelema nu beunghar. Katingali sapatu urang geus beutut ya. Bere tanpa nanyakeun eta tanpa dipenta, tanpa nanyakeun. Si eta mah siga pakaian lagi geus kitu geus kusut. Kan gitunya. Caca jelema eta. Ketika orang deket yang jelema nu beunghar, cek urang beunghar jelema eta teh bari bageur nyaeun ka urang, da ku sapuurangna di pikanya naon? Pikanya nyaeun batur. Pikaresepeun batur urang. Katingali. Siga teh beukeun rokok. Garosol pan rokok. Kan gitunya. Komo Allah. Tata jelema wae kan gitu, ketika orang geus deukeut jeung jelema, urang dipikir resep ku jelema. Tanpa dipenta jelema eta merhatikeun urang. Ya, merhatikeun urang. Komo Allah mah leuwih ti kitu, bahkan teu aya bandinganana. Ya Allah. Ya. Tangan kuncina eta. Ya. Urangna ulah pika sabeleun Allah. Ulah pika sabeleun Allah. Tapi kudu di aku urang teh nya, kudu di aku urang teh pika sabeleun Allah, tatawaddadu ilayya bini wa tabaggodu ilaika bil tata wa tabaggodu ilaika bil Gusti abdi teh pika sabeureun Gusti ieu teh. Gusti abdi teh pika sabeureun Gusti. Tapi orang kudu berusaha ulah jadi hamba anu pika sabeureun, tapi kudu di aku urang teh pika sabeureun Gusti, pika sabeureun Allah urang teh. Nah, orang kudu berusaha ulah jadi jelema anu dipika sebel ku Allah.
anu ditingali ku Allah, anu ditingali ku Allah non hate urang. Ditingali ku Allah eta. Hate urang lain make kopiahna urang atawa teu make kopiahna. Lain urang ngajijing tasbihna atawa teu ngajijing tasbihna. Nu ditingali ku Allah itu hate urang. Lain urang jadi naon lain ditingali ku Allah itu hate urang. Tak iya syukur topeng hungkul topeng. Ya abdi alhamdulillah tadusan binimat. Teuing ting naon aslina ieu aslina diri. Abdi dibere rasa ku Allah nya dibere rumasa. Aslina diri ieu teuing naon ya. Dibere rumasa ku Allah. Teuing bener ieu teh jelema diri ieu teh teuing setan. Itu bisa jadi ya diri orang itu adalah jelema asli. Jelema anu sabenerna alias hamba Allah nu bener. Ya. Bisa jadi diri orang itu adalah setan. Bisa jadi diri orang itu adalah sato. Bisa jadi gitu. Bisa jadi diri orang itu adalah malaikat. Bisa jadi. Ngan orang itu apa? Anu ngandelena Allah nu bisa ngandelena. Ngan orang kudu jadi jelema anu bener nyata jelema anu bener-bener hamba Allah. Osnya orang ulah alus sangka karena diri orang ulah. Bisa jadi saya kemungkinan gitu ya. Sabdi diri orang sakumaha tadi teh aya bahan pi malaikateun, aya bahan pi setaneun dina diri urang teh, aya bahan pi satoeun. Dan diri urang teh ya Allah teh. Nyimpen eta. Atau bisa jadi orang itu adalah malaikat, bisa jadi orang teh setan, bisa jadi orang teh sato galak, bisa jadi orang teh diri orang teh ingon-ingon. Bisa jadi. Teuing pandangan Allah teuing naon. Nganu jelas urang ku Allah diciptakeun teh pikeun ibadah hungkul ka Allah. Anu jelas orang diciptakeun ku Allah teh pikeun kumaula ungkul ka Allah. Urang tengah hamba teu ibadah kasalian ti Allah. Tarus jadi ngarusak itu adalah naon nafsu tadinya. Taya bahasa wa ilahu hawa. Pangeranna teh lain Allah tapi hawa nafsuna. Dohirna mah urang teh yang hareup ka kiblat sok pak. Katanya. Ai kiblat itu simbol lain kiblat tapi nu asli itu nyaharep ka Allah aslinya itu. Faktana orang karena hutang ka sawah nu bisa hareupan ku urang teh. Ya, kerusum nyawa nyaharep ka sawah. Ya. Usaha basreng nyaharep kana basreng. Allah Rabbi karim. Ya bukan inni wajjahtu wajhiya lilladzi. Yang lisan orangnya bukan gitunya. Inni wajjahtu wajhiya lil fikri. Inni saestuna abdi wajjahtu yang hareupeun abdi wajhi kana diri abdi. Non? Lilladzi fataras samawati wal ard. Kadat Allah anu nyiptakeun langit jeung bumi. Faktana fikri kana naon yang hareup. Tanyakeun kana diri fikri. Ya. Allah. Ya. Ayo, jadi poin penting nanya, poin penting nanya. Sok orang sami-saminya, orang sasarengan, orang diajar lah, orang diajar wen. Diajar ngabersihkeun, ngosongkeun, ngaluarkeun tina hate urang sifat-sifat anu bertentangan jeung sifat kahambaan urang. Sifat-sifat anu goreng, ngarasa bisa, ngarasa mampu, ngarasa boga, ngarasa mulia, ngarasa pinter, leungitkeun. Cing mantep urang dina ngarasa apes, ngarasa lemah, ngarasa hina, ngarasa pakir, ngarasa bodoh.
terus leungitkeun sifat-sifat madmumah, ujub ria, takabur, hasud jeung sajabana. Kan langkah awal nu paling penting nama ye urang mulai tina leungitkeun perkara salian ti Allah tina diri urang eta heula. Maka sabab otomatis ke ya otomatis ketika geus eueuh perkara salian ti Allah tina diri urang maka bakal otomatis ngarasa bisa, ngarasa mampu, ngarasa mulia, ngarasa pintarna bakal eueuh. Ketika geus eueuh perkara salian ti Allah tina diri urang, sifat-sifat anu goreng ujub ria takabur sum'ah jeung sajabana bakal eueuh. Ya, ayana ujub ria takabur, ayana ngarasa bisa jeung sajabana itu sifat-sifat anu goreng ku sabab naon? Hate urangna masih dieusian ku perkara salian ti Allah. Gitu. Maka kosongkeun hate urang teh ku Allah wungkul, ku tina perkara salian ti Allah, eusian ku Allah wungkul. Sabab Allah nyiptakeun hate teh ngan saukur keur pitempateun Allah. Tabayatullah nu asli itu lain di Mekah, tapi dina diri urang tah na hate urang. Ya, Baitullah teh rumah Allah. Mahaji tukang ngumbahan Baitullah Ka'bah. Baitullah asli itu kita, kudu kumbahan kurang teh mahaji. Teu ya Allah. Baitullah nu asli itu dina hate urang, dina diri urang nyata hate. Hate diciptakeun ku Allah itu pikeun di tempatan ku Allah unggul. Lain supaya di tempatan ku salian ti Allah. Gitu. Ya, Allah Rabbi karim. Maka otomatis kelamun hati nangis dipinuhan ku Allah unggul. Kosong tina perkara salian ti Allah. Moal aya tah sifat-sifat anu goreng penyakit-penyakit hati anu goreng moal aya. Urang ngarasa bingung, ngarasa repot, ngarasa hariwa, ngarasa ringra, ngarasa sieun moal aya. Hawak moal aya. Merhatikeun beuteung moal aya, merhatikeun pakaian moal aya. Diperhatikeun dengan seukur ngabangun hubungan jeung Allah. Moal mikiran dunia, bahkan moal mikiran surga jeung neraka sekalipun. Ketika hati geus dieusian ku perkara ku Allah hungkul, perkara salian ti Allah geus kosong, geus bersih tina hati urang, moal urang moal aya mikiran dunia. Bahkan mikiran surga jeung neraka ge moal aya, tapi nu dianggap penting ku urang ngan saukur Allah hungkul. Lamun bingung ge bingung ku Allah hungkul. Mudah-mudahan urang ku Allah dirizkian. Yang mana urang dibersihkeun tina perkara salian ti Allah. Ya, nah urang sara ieu dohirna urang niat eta urang mujahadah dikir atawa aktivitas lain model tadi niatan ngabersihan hate. Ngan tetep secara hakikat moal bisa bersih hate urang lamun teu dibersihan ku Allah. Moal bisa bersih hate urang lamun teu ditulungan ku Allah. Matak balikeun deui ka Allah, pasrahkeun deui ka Allah. Ya, patut dipenta-penta Gusti, Allahumma tohir qalbi amma siwaka. Gusti sucikeun bersihkeun hati abdi tina perkara salian ti Gusti. Allahumma parrik qalbi amma siwaka. Gusti kosongkeun hati abdi tina salian ti Gusti. Ataupun model doa eta. Doa Imam Ibnu Athaillah, Allahumma tohirni qalbi qabla hulul. Allahumma tohirni qalbi minasyakki wasyirki qabla hululi ramsi. Ya Allah bersihkeun abdi, bersihkeun hati abdi tina ragu jeung musyrik samemeh abdi lebet ka pakuburan. Sabab lamun kabawa paeh, kabawa maot repot. Ya. Ayana orang repot ayana di dunia itu kusabab orang aya ragu ka Allah. Kusabab aya musyrik ngaduakeun Allah, ngarasakeun repot. Tak komong ke di akhirat lamun kabawa ka akhirat, kabawa tong bawa ka ulah kagobrolkeun akhirat alam mahsyar. Kabawa ka kubur we.
ketika orang ragu ke Allah, hati orang masih kene musyrik ngaduakeun Allah, kabawa maut. Itu pasti repot dina maut orang di alam kubur. Ulah ka dalam kubur ketika kabawa sakarat. Ketika orang sakarat dicabut ruh ku malaikat Israel, hati orang masih kene aya dina kaayaan ragu ke Allah. Hati orang masih kena aya dina kaayaan musyrik ke Allah, itu pasti sakaratna nyerina luar biasa. Nauzubillah. Ya. Ayeuna wae geus ripuh. Kehirup di dunia geus ripuh. Repot itu kusabab naon? Kusabab ragu ka Allah. Kusabab dina hati orang masih kena titik-titik kamusyrikan. Teman-teman mudah-mudahan orang dibersihkan mana orang ku Allah, dikosongkan mana orang ku Allah tina perkara salian ti Allah, tina sifat-sifat anu goreng, tina karaguan, tina kamusyrikan. Yang mudah-mudahan sehingga orang pantas deket jeung Allah. Sehingga orang pantas benar-benar jadi hamba na Allah. Sehingga orang pantas benar-benar jadi kekasih na Allah. Ya. Teu aya anu dianggap penting ku urang, teu aya anu dibingungkeun ku urang kecuali Allah wungkul. Teu nganggap penting salian ti Allah, teu bingung ku perkara salian ti Allah. Rabbana tawakkalna 'alaika fa innaka tuhibbul mutawakkilin. Rabbana aslamna ilaika fa innaka tuhibbul muslimin. Allahumma nufawwidul amra ilaika fa innaka tuhibbul mutafawwidin.